Wabadu iya syi'iran badai nyi'ir cariosan faedahna maca Quran ngaoskeun ngawuru Quran malum zaman ieu pisan seueurna kabiasaan geus teu emut kana Quran disimpen bae bulukeun ulang kitu kalakuan geus teu emut acan padahal nu maos Quran tangtu Quran nyafaatan tapi masya Allah ciri zaman teh leuwih akhiri hate poek mongkleng bari kana Quran benci lari ayeuna mah buru-buru canda Quran nu dijuru muncan boga buru-buru meuli memeh maot guru kitu saur Rasulullah pek baca Quran leukeunan pek dibaca di payunan di bantalan di bangkuan